Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuju ending barudak mawartosna. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina sehat wal afiat. Alhamdulillah atuh dina waktu sieu tabang di sareng Bapak Astagfirullah Saifuddin dina pengajaran bahasa Sunda. Salajengna satyacana Bapak dudukeun pembelajaran bahasa Sunda ieu mangga urang sasarangan heula ngadua ka Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala masihan hadap sadayana aya dina kacerdasan, aya dina kapahaman oge anu manfaat. Ngadua mangga urang dikawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna mangga kangge materi pembelajaran bahasa Sunda anu ku Bapak dadikeun ieu nyata perkawis paguneman. Kangge materi anu kahiji ieu satyacana mangga ku Bapak dadikeun heula nyaeta kompetensi dasar. Nomor 3.1 memahami dan mengidentifikasi kaidah bentuk, struktur, teks, dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Indikator nyaeta nomor 3.1.1 dapat menjelaskan batasan paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.1.2 dapat mengidentifikasi kaidah dan bentuk teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat 1. Menjelaskan batasan paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 2. Mengidentifikasi kaidah dan bentuk teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Salajengna paguneman gaduhan batasan sareng kaidah-kaidah. Tah di dieu parogi ku hidup kaumina naon atuh hari paguneman teh kecap paguneman teh sarua wae hapina jeung wangkongan atawa obrolan. Salajengna paguneman kasup kana kagiatan komunikasi dua arah. Prak-prakanana aya anu nanya, aya anu ngajawab. Jadi paguneman nyaeta mangrupa obrolan nu silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Atuh salajengna kaidah-kaidah paguneman dina paguneman aya unsur-unsur anu perlu diperhatikeun sangkan paguneman saluyu jeung anu dipikar. Unsur-unsur paguneman nu perlu diperhatikeun nyaeta bentes henteuna sora, luhur handapna sora atawa lentongna sora, pilihan kecap-kecapna nu disaluyukeun jeung lawan nyarita, sarta penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen bisa nepi ka kalayan marenah. Basa digunakeun dina paguneman gumantung kana suasana jeung batur nyarita. Salajengna paguneman di dieu
aya kasaluhureun, kababaturan, sareng sahandapeun. Saluhureun maksudna mah kasaluhureun nyata bahasana kedah hormat. Jeung babaturan bahasana loma. Atuh sahandapeun bahasana oge sami loma. Hal-hal anu perlu diperhatikeun dina waktu kebeneman nyata ngaregapkeun nu keur nyarita kudu dariah. Teu meunang motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur iwal dina kayaanmu perlu. Nyarita kudu dariah, sorana bentes, tetela, wajar, henteu aya kesan saperti anu cowong. Naon-naon anu diobrolkeun teu mengpar tina jejer anu keur digunemkeun. Nyarita ngagunakeun lentong atawa intonasi anu merenah. Nyarita dibarung ku rengku anu merenah sarta pasemon anu marahna. Salajengna Bapa ngadugikeun contoh paguneman pek ku hidup diperhatoskeun. Paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Assalamualaikum Ibu, bade angkat ka mana? Waalaikumsalam Anis. Ibu bade mios ka klinik. Oh, saha kitu Bu anu teu damang? Mayang nuju udur, awakna nyebrek panas. Heuleut, tos sabaraha lami udurna Bu? Nembe wengi panas mah mung tadi enjing ditambihan ku batuk. Oh, mohon. Mugi ulah kateterasan atuh udurna mayang teh nya Bu, supados tiasa mios deui sasarengan ka sakola. Muhun, amin. Dupi tadi di sekolah dipasihan pancen naon ku ibu guru. Mung ngerjakeun soal matematika sareng pengajaran bahasa Sunda mah dipiwarang milari dongeng sasatoan dina internet. Oh, muhun atuh. Nuhun informasina. Hayu atuh, ibu tipayun. Bilih ka bujang hujan manten. Nuhun mangga Ibu, wilujeng. Paguneman ngawanohkeun diri sorangan. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing. Punten kasadayana kumargi nembe tepang nepangkeun sim kuring wasta pun Asep. Dupi nami lengkapna saha? Wasta lengkap sim kuring pun Asep Nugraha. Dupi kawit di mana? Sim kuring kawit di Cianjur. Sateu acan ngalih ka dieu, sim kuring sakola di SMP Negeri 4 Cianjur. Sim kuring ngalih ka dieu, kumargi pun bapak ngalih damelna ka ieu kota. Sim kuring putra pangageungna ti 3 sadulur, pun adi anu istri nembe kelas 4 SD, sedang anu pangalitna pameget nembe 2 tahun umurna. Naon karesep anjeun? Karesep sim kuring upami olahraga mah main poli sareng bulu tangkis, upami kesenian sim kuring biasa main kacapi sareng niup suling. Kana ngahaleuang oge resep waktos di Cianjur kantos janten pinunjul kahiji pasanggiri pupuh tingkat kabupaten. Ih, hebat euy. Hatur nuhun pisan. Rupina mung sakitu salampang wanoh ti sim kuring. Hapunten bilih dina salami sasanggem aya ucap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman amitan. Mah, Nina mios heula ka sakola. Muhun, salam heula ka bapak. Atos tadi mah nyuhunkeun pidoana mugi-mugi sadaya pengajaran anu dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu guru dinten ieu punina tiasa kacangkem sareng manfaat dunya akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku mama. Ade di jalanna hati-hatinya. Teu kenging seueur heureuy. Upami bade meuntas jalan kedah luak lieur heula. Bilih ngagokan anu nyandak kendaraan. Mohon mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman menta idin. Assalamualaikum. Bu, punten ngawagel sakedap. Waalaikumsalam. Muhun mangga aya peryogi naon Mai?
Iya Bu, abdi nada Widi. Ayeuna moal tiasa ngiring diajar. Margi bade ngiring latihan gabungan kanggo lomba dinten enjing. Oh, lomba baris berbarisnya. Di mana lombana? Di SMP 10 Bu. Muhun, kae. Sok wae bade latihan mah. Oke, pancen mah naroskeun wae karerencangannya. Nuhun mangga Bu, hatur nuhun pisan. Nadapi dua anak, mugi-mugi enjing dina lomba lungsur langsar sareng ngahontal hasil nunjuk kemakeun. Amin. Wilujeng tandang. Hatur nuhun Bu, mangga permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman nganuhunkeun. Ibu, hatur nuhun pisan kamari tos diwidian. Ayeuna lombana parantos rengse. Muhun, sami-sami. Kumaha hasilna? Alhamdulillah, kupi doa ibu sareng rerencangan sadaya, abdi sapara kanca jantan pinunjul kahiji. Alhamdulillah. Wilujengnya kasadayana. Nuhun, hatur nuhun pisan Bu. Paguneman menta hampuran. Ibu, hapunten kamari abdi teh lebet sakola. Muhun kunaon? Teu ngintun serat geuning. Kamari rada teu raraos, rupina capek teuing parantos ngiring lomba tea. Tadina bade ka sakola, mung ujuk-ujuk seueangan sareng riut. Bade ngintun serat, rerencangan nu caket bumina tos kebujang angkat manten. Muhun teu nanaon upami kitu mah. Kumaha ayeuna seueul sareng riutna tos damang? Alhamdulillah tos sakinten. Sakali deui hatur nuhun pisan ya Bu. Muhun sawangsulna. Mugi ulah kateterasan. Amin. Amin. Paguneman contoh paguneman tadi atau ngelakukan video hanya paguneman ngelakukan tag jadi terus ayah seratanana Andi jeung Yumna mangga ku hidap di arawasnya atau ku hidap di dugi ka hartos karena ieu naon anu dicarioskeun paguneman Andi jeung Yumna. Salajengna abdi rengse enten materi paguneman dina pertemuan anu kahiji atau salajengna aya tugas atawa pancen pikeun hidup nyata kange imetan tek paguneman ieu anu dihandap anu judulna wawa nohan. Lajeng dina wanon eta teh aya tek-tek anu titik-titik anu prayogi ku hidup di lebetan. Saya di dia tek nanya gitu. Jadi lengkapan tek paguneman di luhur make kecap-kecap ieu dihandap. Aya tos terang jeung enjing ka mana hayu jeung satras. Anu nu kadua oge aya tek di luhur teh kasut tek paguneman cing naon cenah tek paguneman teh. Katilu naon wae ciri-ciri tek paguneman teh. Kaopat aya sabaraha urang anu paguneman di luhur teh. Kalima naon anu di pabenemkeunana. Tah sakitu ieu pancen keur hideung sok dilebetan di mana atos rengse kintunkeun ka bapaknya ngalakungan WA wae dina grup bahasa Sunda. Hatur nuhun sakian bisa ku bapak kadugikeun atuh sadayana ditutup mangga urang sareng heula deui ngaoskeun Allah kita doa akhir magis. Mangga disareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.